Bismillahirrahmanirrahim. Tingali amsilatul jumlah hartosna teh contoh gabungan kalimah. Amsilah contoh, al jumlah gabungan kalimah. Ya, al jumlatul mufidah hartosna gabungan kalimah anu berfaedah. Al jumlah gabungan kalimah, al mufidah anu berfaedah. Margi aya gabungan kalimah leuwih ti hiji atunya gabungan kalimah teh kalimahna teh leuwih ti hiji tapi teu berfaedah. Aya contoh jumlah nu berfaedah atawa gabungan kalimah nu berfaedah. Fil pasli saburatun wahidatun wa isruna maktaban. Tuh, loba kalimahna teh. 1 2 3 4 5 6 7. Aya 7 kalimah. Berarti gabungan kalimahnya. Hartosna di jero kelas aya hiji bor sareng 20 meja tulis. Fil pasli di jero kelas di bawapi di jero bawapi kelas bawa al pasli. Saburotun aya hiji bor. Saburotun aya bor wahidatun anu hiji anu sahiji. Wa isruna jeung 20 naonana maktaban meja tulis. Uy. Li salah satu aklami wa khamsatu kutubin. Hartosna abdi gaduh 3 pulpen sareng 5 buku. Li abdi gaduh li teh. Salah satu aklamin 3 pulpen. Salah satu 3 aklamin pulpen. Wa khamsatu kutubin jeung 5 pirang-pirang buku. Sareng 5 buku. Sareng bawa wawu 5 bawa khamsatun buku bawa kutubin. Nah, terus kam yauman pil usbu'i nu hartosna aya sabaraha dinten dina saminggu. Kalimah pertanyaannya. Kam aya sabaraha yauman dinten pil asbu'i dina saminggu. Dina bawapi saminggu bawa usbu'i. Pil usbu'i gitu. Terus pil usbu'i sab'atu ayyamin. Dina saminggu aya 7 dinten. Waas lamun 8. Pil usbu'i dina saminggu. Dina bawapi saminggu bawa usbu'i aya 7 bawa sab'atu dinten bawa ayamin. Bawa ayam teh pirang-pirang poe lain ayam satu hayam dina ieu mah.